No, Pran. Gak sampai, Chan. Jauh. Turun. Ya, goceng ewang 10.000. Nun yang ngojek kain ke sana. Ulah papanasan siapa? Siapa bisa ngat aing hidung meureun kos sia. Oh, cukup aing bae nu hidung, yang penting masih glowing. Hayu aing ilu. Ayo guys, ya ke kema. Kararapina yo, dikocak, kopina yo. Raga, eureun aja aing mah capek. Sama karake sakit tuh aing mau nggar poe kikieuan. Suku sia jeung suku aing pan beda. Ayo ge diokeula. Ai sia mun dagang kopi sok menang sabaraha sapoe. Menang bae sapoe 5.000 mah. Asana mun sia kieu bae urang moal kawin-kawin. Kakak sia gede kene atuh minta kakak sia. Embung aing mah hayang menang hasil capek sia. Atuh tangguhan aing jadi bos kopi heula. Pirahaeun aing nu bisa jadi bos. Aing sebenarnya mah dagang kopi sampingan doang ya, jalsi nama pengusaha. Pengusaha naon? Pengusaha kopi. Lain teu hayang jiga batur, hirupna subur jeung makmur, hidayana kumaha jasa kieu ayana. Nisa, ulah diuk ngetana sia. Emang kunaon ngaganggu kitu ka sia? Lain naon aing mah kacang saya bisa jadi. Keblak sia aing ngomong asal ngeunana bol sia bae. Nyaho sia. Raga, coba aing pangnyedukeun kopi hiji. Enggak sia gara diokeula. Tah aya nu meuli hiji lumayan ngumpulkeun keur engke kawin. Sagelasna ge deng 2.000 perak, piraku aing kawin jeung sia cukup 2.000. Enggak, segera seduhkeun, ulah ngabudah bae tah sungut sia. Pohara wah aing ngomong sok di ngegas. Nyaho sia biasa be. Parosing aing ka jelema lah. Harus singkat sia aing sarua meureun jelema. Ulah kudu nyaho sia malah, geura seduhkeun tak kopi, jameureun ngomong bae mah moal dileop-leop. Tenang. Yo, kopina. Tah kitu sia. Katempo dina ngebulna mah ngeunah ieu jigana ieu. Atuh emang kopi kabuka aing mah ngeunah. Tah dengekeun ka buku aing. Hey, Fikri. Saya cari merek kopi aing, potong aja. Aing teu boga duit, kek aing dibayar aing ngutang heula. Tak ulah dicontoh, geus mangga hutang ngomong nang ngegas deui. Dan selain bolot ge jigana ada stres si bolot mah. Heuh nya, urang nu ngojek malah urang nu dibayar. Kajen lah Ran, nu penting mah orang menang duit. Heueuh, pan baheula sia pan harek bogohlin ka si bolot. Baheula eta mah ayeuna mah bung teuing. Sia dariuk be. Masalah buat sia. Lain masalah deui, sareuk sia kain menempon age. Ulah sok sareukseuk ka jelema mah. Nyaho sia. Atuh sia mah diuk we bari dagang-dagang bala-bala diukna supaya langsung teh. Atuh sia ge kuli-kuli macul mumpung ayeuna keur musim nyawa. Nyaho sia ngomong beka batur saga pengangguran lieur. Justru sia ulah nyaingan aing jadi pengangguran. Kumaha sia bae lah asal sia bahagia. Mabur aing lah ngomong jeung sia mah mung ngarele. Dan balik heula ancan angkatan paken jadi si kabur hujan. Heueuh engke sarua rek nyeusehan. Bo, geus mangican, awewe DP gopena. Ay mahulap ngomong jeung siapa? Muslimah orang mana, Bo? Sigana lain orang dieu nya. Sa muslimah bolot, ay mah tetep pasti nopa. Oh, berarti eta awewe ngajak serius, Bo. Aing nitahan ngajak ka bapak nama. Coba cel seubaran. Ngajakan kawin mantes lebaran, Bo. Terus eta si Nova kumaha sia? Sia tak kawin, jeung embe mat lebaran. Engke nyaho duit selembaran, ulah sombong. Sia nak indit moal, ay moal ay nak indit. Oh, bener, Bo. Lamun hayang loba duit mah ulah pelit. Duit tata 100.000. Mana, Bo, duit aing murah. Goblok sia duit tadenge. Dasar bolot, ngomong kemana dae? Kararapina yo,
dikocak, kopi na yuk. Nisa, senanaon ni lo dagang yung siraga. Oh, aing yang ngasaan dagang kopi jeung siraga. Cicing, adi siap diajarkan hidup sederhana kuai. Ito ngomong kasia. Nisa balik, kurang isin kenaing. Isin ke naon sia, jelema mah derajatna sarua nu beda. Tah, dengekeun Kakak Ipar. Pancak aing ge, aing malah ngomong kasia. Ulah sok kitu sia, aing mah nerima siraga naon ayana. Raga, asya bog kaluwihanan gitu. Adi aing kot bogohon gitu, guys. Hanya os ya. Coba naon. Aing mah bisa menangkan bicara sederhana. Eta kalewehan aing mah. Geus hayulah. Dadah Kakak Ipar. Aduh, elek ku adi. Gus, saya kerdio kok. Atau kajeuleuh aing kerdio, lain keur nangtung. Gus ya motor aing bau tutung, geus 2 tahun can ganti oli. Lain urusan aing, motor sia. Tuh wajar, kotor saeutik mah jadi tukang ojek. Nu aya ge ceuli sia tah kotor. Atuh motor aing lah, paruk sia motor saha. Mau dijawab bae lah. Oh, bener. Aing ojek deui lah. Dasar bot musingkeun bae. Oh, siap. Awal-awal ya beja dijodohkeun ku kolotna. Sotan. Arek naon sia ka dieu? Tadi tujung. Ki, balikin kopi ki. Tuh boga duit. Boga duit 10.000, pakai mayar. Kasino pa si Ranti. Ya tadi ngojek ke aing. Pan meureun sia nu ngojek mah nya sia nu mayar. Sinopa jeung si Ranti. Aing mah teu nanya ngojek ka mana. Oh, ameureun. Arek ka mana? Aing mah nanya ge kunaon sia nu ngojek, sia nu mayar. Entahnya oke aing mah. Astagfirullahaladzim. Kemana sih ya? Tondo aing mah rek ngimpi. Tah kitu ke, meuli kopi. Action. Ulah kudu nyawa sia lah. Geura seduhkeun tah, jameureun Oh, bener. Action. ulah kudu nyawa sia malah. Enggak segera seduhkeun tah kopi. Jameureun ngomong bae mah moal dileob-leob. Action. Dan selain bolot ge jika rada stres si bolot mah. Action. Mabur aing lah ngomong jeung sia mah remung alele. Action. Sa musi gitu. Action. Sa jeung kode. Sa musi. Kabuk. Action. Raga, asya boga kaluwihanan gitu. Adi aing kot bogohon gitu. Action. Coba naon. Ciraga lo ngomong. Action. Hanya os ya. Coba naon. Action. Aduh, elek ku adi. Atuh nempokkeun apa? Action. Gus, saya kerdi. Madamu. Action. Gus, saya kerdi kok. Atau kajeuleuh aing keur naon sia? Geus keur nangtung.